Halo tes putat sujang ke kantor sekudungnya. Aya nu kudu dibejakeun. Ayeuna diantos pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore naik gaji, alhamdulillah naik gaji oge euy. Aduh. Diuk cekeun eta kos rusak. Sia mah giricit tolol. Ieu nya ayeuna pan uing teh boga budak awe. Ayeuna budak awe uing teh hayangkeun butuh gawe. Ayeuna mah rek gawe di dieu. Makana maneh kudu nurutnya ka budak uing. Aing sia tong dihareureyan, tong bogoh sia teh goblok, sia mah sakadar kauguli di aing, sia aing bos. Bapak aya teu, teh geus tepi Bapak. Tah ningan geus datang budak aing teh. Aing ka dieu nya. Tah kieu ayeuna mah sujak kadenya maneh. Kade naon sia botak? Sia tong kapicut ku anakna bos anjing lamun erek kadenya. Sia nepi ka bogoh ku aing sia diteungeut Anjing moal. Awas we lo sia kabohong. Sia ku aing diteungeut anjing kade sia goblok. Kalem we jeung aing mah paling ge sia nu bogoh malik bogoh geura ke sia nya. Si anjing kerak kanan itu ka dia rieur sakedeung ku aing saya dikenalkeun ta ka anak aing. Ieu nya anak sia teh bos. Halo barudak. Tanya neng ayeuna mah sok manehna gawe di dieu cing betah pokona mah gawe di dari sok jeung barudak garawe. Insya Allah pak, bae uing teh digaji oge gawe di dieu mah. Nya teh sok gawenya maneh mulai gawe teh ayeuna sok barudak meh HP Beungeut kulkas eta naon? banyu anyar. Halus teu cing uing menta Bae da teh. jang ieu mah emang jang maneh. Cing sakatu urang ajaran Sok pakekeun. cicingnya. Si anjing sujang mah kana gratisan ondaekan. Anjing. Anjing jadi kasih pisan sok kaca geus sok maneh. Anjing sujang sia mana naik kanan make baju kitu teu pantes goblok cia papais anjing goblok sia. Botak mantes oge ah. Neng nuhun bajuna nya. Aing resep pisan kana baju ieu geunaheun haneut. Anjing pantes we cika kado oge. Jang nya anjang kasih pisan maneh geus make baju kitu mah sanajan cika kado oge. Nuhun pisan nya neng geunaheun haneut pokona moal dilaan-laan ku aing nepi ka engke ge. Anjing sia mah sujang uyuhan naik anjing make baju kitu goblok teu pantes cika kado anjing. Jang maneh oge kuing rek dipanggieunkeun heula man. Teu kudu dipanggieunkeun aing teu hayang mamake baju kitu anjing. Barudak maneh geus kabaragian can. Kade sia kudu diparake ieu baju menang meuli sia teh mahal. Sia oge kudu make anjing goblok. Eta teh menang meuli. Anjing. Anjing lain anak dudungan ku aing geus kudu diporalana anjing. Naon si abang kitu nya? Hayo we kuku Kembali antepkeun si botak mah da bakat. kitu nya bakat beda jeung maneh mah bageut tampan. Bisa. Aing lin kade sia bogoh ka aing. Mangga ulah kitu uing bogoh ka maneh. Maneh bogoh ka uing. Pantes teu? Da pantes meureun geura sok bayangkeun heula. Ku maneh heula sok. Hah? Boa edan pira ku aing bogoh ka maneh beungeut. Ya ciga kulkas kitu. Aing mah sanajan beungeut jiga kulkas oge tong ditepot tina beungeut tepobat tina liang memekna ngeunaheun hibu mantap. Siek diajaran mah mapok sepi ieu tempatna. Lamun misalkeun urang kawin rek maneh make gaya kumaha jeung uing sare dua atek make gaya kumaha make gaya ajul gedang we ngeunah mah. Anjing pararosan hayang we make gaya ajul gedang kebosen anjing modern na gaya baheula. Zaman baheula geus kudu make gaya naon pira kudu make gaya tangguhan parahu anjing sia ditanggupkeun didangkakeun nya jang. Atuh kieu we ayeuna mah urang gaya helikopter, maneh bisa teu make gaya helikopter ha? Kumaha nya dicium maneh hayang teu dicium Mu make gaya raja erek teu maneh. kayak ajelok bako. Atna beuh dangdutan terus mencit kuda terus make gaya orai make gaya alien otak alien. Kayak Tarzan. Mungkin monyet. Terus kumaha tuh aing bingung euy. Urang Urang jual we jual we restoran restoran ieu. ieu. Kawin oge. Anakna beunang, restoranna beunang. Anjing si Sujang mah nyaan euy restoran beunang anakna beunang. Kunaon jelema itu nya koyak-koyak gitu jigana itu teh nu gawe di ditu nya. Pan teh nu gawe di dinya. Uy mang kunaon maneh ka era ngoyak-ngoyak tiang sia kunaon? Anjing kunaon geus laeng rek teranyang anjing. Heuh sia.